kepada Gusti Allah. Lamun benar-benar urang ridho nyaeta di pangeranan kujenengan Gusti Allah, urang teh wayahna teu bila mana urang diparentah ku Allah, contohna atiullah, diparentah urang ku Allah nyaeta atiullah wa atiur rasul. Urang kudu turun ka Allah jeung turun ka Rasul wayahna. Da urang ridho nyaeta di pangeranan ku Gusti Allah. Cek Allah atiullah turun anjeun ka Allah, tegasna ka kaula wayahna kudu turun. Bila mana turun ka Allah kudu urang turun karena parentahanana Gusti. Cek Allah aqimus shalah, cek Allah teh parentah kudu salat wayahna. Urang teh kudu salat peda urang ridho nyaeta di pangeranan kujenenganana Gusti. Cek Allah kudu dipikari urang diparentah nyaeta as-shalah. Artina aqimus shalah kudu ngajeun kana salat wayahna. Kudu salatan urang benar-benar urang ridho di pangeranan ku Gusti Allah.